Aduh. Rasa di mah teh belo aing teh doh ya. Oh sasaha. Di mah pamajikan keur aya jadi TKW cenah. Aduh aing mah. Emang ti iraha kitu euy. Pamajikan ka TKW teh. Geus tilu poe ka tukang ngeleutna. Aduh cing teh pamajikan ka eueuh di imah pabulanta pagawean susuhan. Aduh geroheun kudu nyangu ngepel aduh sasapu aduh Ripuh we nya. ripuh Ngeunya makanan 3 poe. Uing mah geus 3 tahun. Tah, nyesel sorangan, ditilep sorangan, tah. Terus saya geus cuci sendiri, baju sendiri, kering sendiri. aduh nya sarua berarti aya kitu mah nasibnya sayang nginum ya teh belo orang teh mah tuh rasa tadi nginum tak cai malah langsung lah di tengah ke lah pas make gelas gelas herang aya keheula mawa gelasna nya geus tepet lah gelas mah aya tah so ieu lain cai ayam ieu lain ai atuh da ieu mah mah asli wae cai mah da kali geus dihar cai sukene jangan kopi are kopi tuh bro katut ka cai-cai ge eueuh belo we di mah aduh ripuh biasa bener sorangan tin agung nasib ditinggalkeun pamajikan ka saripuhna ieu pagawean ieu mah ada meureun arek kopi tubruk arek aya kopi nambangan tinggal ditubruk naik meureun ai urang ieu ngepel isu kene beberes di cai lah segala rupa iku sorangan geuning capek rumah tangga menjadi awewe teh euy mata ulah ngambil pisan di gawe mah betul kata pagawean teh kan ciri wungkul juga teu digawe awewe mah pada aduh dilaksanakeun geuning capek lur tong hayang ngeunah oh mantak ieu laki teh atuh dah heueuh pas balik gawe pagawean di imah numpuk pamajikan ai pentingna geus hayang numpak wae aduh itu kali gawe sebenarnya mah lu euy urang di imah teh kepel tadi teh bagian ngepelnya bagian ngepel ini mah bisa heres dah nggak heres lah sorangan ge kan kabeneran pengepelan teh potong ka idek aduh aing ka dieu teh urang teh maksud teh ieu olap jeung aya lapel urang teh gitu sugan aya di dieu boga gampang lapel mah aya tenang belu mah geus kumplit teh orang salah iya lapel aduh eta deuleu lain dimaksud aing teh lain eta belu apa jeung pel teh lain pangapelan lain lap jeung pel tablet eta mah aduh geus kitu deui wae eta lapel aduh